Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten ka sadaya hadirin anu sami rawuh ieu tempat sanes ku tiasa min mama mun ieu mah hawan supados tradisi Sunda teh dical. Jantan aya nu sabatna sawer panganten. Ieu teh jangan seueur silokana pisan. Kabuku urang canak pelajaranana kamu panganten baru oge kamu urang panganten bari da rumah tangga mah teu aya anu ahli sadayana oge diajar. Nyuk curug galur ti karuhun nutur lacak para wali ditinggal ti dini aki ngawari kabudayaan seni Sunda sawer asli seni Sunda bikok sumuh gambaran silakan mawa diri sing teliti satinja make pikiran iya pepeling jalan dituduh nuduh diri sing lilir lumbai disiplak mun hayang salam diri di dunia ukur ngumbara pepece aduh pakwat pakai ulah ingkah balilahan ancrupna jadi hiji mana anu di DPR dia dibalik keluar dia sakedap dia pada diawurkan ya sawerah pas aya anu beureum anu biru anu hejo anu herang oge aya ieu teh tuh ibu catering atau siap bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan Elis Asep nu rendengan mugi aka salamatan salamet tu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diurut pangpayuna nyaeta bade istrina masing dugi ka hartina hartikeun alis ayeuna lepetkeun kana manahna manawi aya gunana nu dipamrih mangpaatna
lahir batin eunis teh masing prihatin ayana aya nu mimpin kacaroge masing tigin tigin eulis kumaula karaka ulah sok bahla kudu bisa silih bela bisi raka menang bahla sawer teh turun tumurun tuturunan ti karuhun pamugi ulah di kantun sawer turun hatur nuhun hur awur nadi awur Ada apa?